sih ayah? Tadi helm mah. Naon? Papa yang ngobrol ya mah. Ngobrol naon ya? Ya yang ngobrol we papa. Tadi helm mah. Naon sih ya? Calik lah calik. Kumaha eta beuteng teh karasana ayeuna. Nah, kieu we ya. Aya nu menjelut ka dieu aya kanu ieu tarang baga. Oh. Menjelut. Heeh, sigana geus tarek ngalahirkeun ya. Sugan main bola budak di jero beuteung. Kumaha aya ulah cicing wae atuh usaha. Nya ayah dia da niat mah yang usaha cuman can aya pagaweana ayeuna mah ada kumaha sih Nya neangan atuh ayahna. engke Dari kudu cicing wae ngopi ngudut mah da moal meunang. engke kedeung lah Tuh aya mah geus perjalanan wae ya budak kumaha ya. ayah mangkat heula tuh nya jangan pada melan. Heeh. Doakeun ku Mimi. Lebay. Doakeun ya. Nya mama dadah. Dadah. Ngurak deui aing bule jeung leutak we. Ya kieu mah jore aing mikiran hutang kene aing mantau aing mah rek ngurak aing Kalau belut da pamajikan aing mah oleh oge belut ieu. Kumbah nungguan si papa dengan incis setelah egasna eueuh nya beas teu boga tuh aku kudu masak cai mah ampun hirup teh mikir-mikir teuing atuh aing mah kemana dan si ayah teh lah pisan lah beas teu boga aing nasib sugan we di warung aya nu mere arek nganjuk ka warung sugan we aya nu mere mau lagi kan Maya lah. Iya kena ngangkuk. Kamu saja lo baru nak. Jangan iya, yang menang bagian ya. Yang di Maya. Papa heula nya. Enggak montok. Ningali aya henteu. Ya. Pugu ieu keur neangan salaki pugu. Ka mana nya? Pasang togel kieu. Pasang togel. Ieu beas eueuh nganjuk teu dibere. Kumaha ieu nya? Ka warung Pitati nganjuk. Oh, ka ditu. Geus urang ka di jalan nya. Salaki ya. Jauh teh lah. Tinggal salaki ulang teu. Ya, kau tuh banyak kan ada tukang goler, udah. Mana? Oh itu. Oh be nungunya. Tinggal salaki uing teu. Astagfirullahaladzim. Saha. Tadi gua ninggalin gitu tuh di sawah. Oh di sawah.
budak. Kita ngongkur gede botong kio Aing kur ngurak kan bebenangan gede. Jongplak gede hidang. balik atuh ayo. Baik. Aduh pagawean teh malah belut wae. Oh, Usaha mambung ya aing mah neangan duit. naon duit Ieu gitu hidang. jelas eueuh. Ini dijongklok-jongklokkeun. Ayo balik ya bonang be bonang nuhun nya di bejaan.